Lalang se ahe ngaguar lalakon na ahe pagalaman nyata para kanca. Lalang se aheng. RMG Network midangkeun Lalang se aheng. Lalang se aheng ngaguar lalakon na aheng pagalaman nyata para kanca. Dijujut lagu mapai rundayan carita nyingraikeun lalang se aheng. Kawan si nusimpe hawar-hawar ayo soranu batakeun ngahudangkeun kasasieun. Panutur jatuh Diri Sanjaya Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record. Hati kacida lewangna marungan jengklingan peuting petunung mawa cerita ningraikeun lalang se aheng. Para kanca nyanggakeun lalang se aheng. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan para kanca wilujeng patepang dangu deui dina pidangan ajang Lalang se aheng nu midangkeun guaran carita pangalaman para kanca. Tinangtosna oge pangalaman-pangalaman nyata anu aheng nu parantos kaalaman upara kanca ku anjeun atanapi beja pabeja-beja. Pidangan ajang Lalang se aheng tiasa katitenan ngalangkungan radio Kemut urang sadaya. DSK 103,2 FM Karawang, DSP 1188 AM Stereo Bekasi, DSS 102,1 FM Subang, sareng Gita 85,4 FM Garut. Pon kitu deui, para kanca tiasa nitenan anu aya di wewengkon Tatar Priangan Timur, ngalangkungan layar kaca Priangan TV di channel 32 UHF. Drama misteri Lalang se aheng. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Dina wengi ieu urang baris nitenan ngabandungan lalakon kintu nanti Yusuf Yuhendi dina jejer Kajajaden. Sumangga para kanca urang sami lenyepan Lalang se aheng dina jejer Kajajaden. Lalakon Yusuf Yuhendi.
Sora kokol ditihtirkeun patimbalan ti unggal madhab. Wanci nu biasana rehet combrek teh harita mangadak-ngadakkeun jeleung. Jalma-jalma rabul paswiber pangpang namah kaum lalaki. Awal nama kareungeuna teh ti wewengkon Cihaur. Mapai ka tebeh wetan ti wewengkon Bolang jeung Pasanggerahan. Teu wudu hiduleun jeung kuloneun wewengkon Cihaur milu rame. Antukna reang ti unggal tempat. Teu kaliwat warga nu aya di wewengkon Cisalak anu pernahna di kalereun Cihaur oge milu rame. Kitu nama dapugu antara Cihaur jeung Cisalak teh ngan ukur kahalangan ku ngamparna pasawahan. Jadi ratogna sora kokol jeung keleuweuna nu pating kurowo atra pisan kadengena. Hari nu boga pancen ngaronda dina peuting harita teh nyatana Mbah Suhanda salaku RT kokolot lembur. Malah inyana sesepuh Masjid Jami salaku ketua DKM dina widang kagamaan. Dibaturan ku Kang Jaji, Kang Jana jeung Aki Dinta. Nalika ngareungeus sora kokol ti wewengkon Cihaur, Pasuhana saparakanca kabeneran keur bagi tugas ngontrol tiap pengkolan. Maluruh unggal juru rembur sarta mariksa tiap imah inggis aya hal-hal atawa kajadian nu teu dipiharep anu jadi tanggung jawabna dina peuting harita. Duta Suara Karawang. Rokaya basuhana rikat nitirkeun kokol anu dijingjingna bari gura-gero ka wargana. Danghi, danghi. Danghi, danghi. Gitu olahna basuhanda dina waktu harita. Ngurilingan kampung bari nitirkeun kokol. Akhirna warga kalaluar marantuan bari sayaga pakarang bisi aya mau ngamuk gajah meta atawa bancang pakewu anu teu disangka-sangka. Kira-kira pukul 2 reangna jalma-jalma jeung ratogna sora kokol mimiti ngurangan. Tinggal hiji 2 lapat-lapat kadenge ti wewengkon nu rada anggang. Tayohna jalma-jalma geus ngarasa aman. Antukna balik deui ka masing-masing imahna. Pikeun nuluykeun hanca pangimpianana. Kitu deui basuhanda. Sanggeus ngarasa aman, tuluy muru garduh ronda. Kasampah Kang Jaji jeung Ki Dinta narungguhan. Teu lila torojol Kang Jana ge anjog. Sabari ngareureuhkeun kacape, basuhanda saparakanca ngawarangkong ngeunaan hal anu cikeneh kajadian. Memang harita keur meujihna paceklik. Meh 3 bulan hujan teh eueuh datang. Sabagian patani teu bisa ngagarap sawahna lantaran cai teu bisa diandir. Ku ayana kitu manusia nu lemah iman mah wani nganapakah ku jalan teu halal. Antukna nu kapapalingan jeung kagarongan remen kabejakeun. Saperti kajadian peuting harita. Basuhana sabarakanca boga panyangka nu sarua. Yen di Cihaur tangtuna kagarongan ku bangsat. Keur uplek ngobrol
Katara tiga jauhan aya mobil sedan ngaliwat. Rek di hareupeun gardu ronda. Kaca pantu hareupna muka. Dah rada rame gening di cahur mah bah. Cek nu mawa mobil bari nololkeun sirahna tina jendela mobil. Si horeng Pak Haji Rahmat sigana karek mulang nyaba tinu jauh. Manawi eta Pak Haji, aya naon atuh saurna di leresan caur teh? Tembal Basuhanda. Ari cek nu araya di dinya mah imah Kang Haji Atang cenah dibol maling. Perhiasan, duit, katut barang elektronik teh lapur cenah. Walon Pak Haji Rahmat anjeunna menang beja cikeneh waktu ngaliwat ka Cihaur. Alah, kutan teh kitu. Dupi Pak Haji mulih ti mana ieu teh? Atuh mungi-mungi na sumping. Kang Jana Mairan. Biasa we jan lah. Balik dengan bati saeutik. Tambah lapur nyukcur kota Bandung. Milirkeun beas bari sakalian pelesir. Nenangkeun pikir. Kitu nate Pak Haji Rahmat bari nyerenge. Ya, lumayan lah. Ubar tunduh. Lain teh hayang maturan ieu teh. Itu inung budak di mah bisi dedepen. Tapi aman merenya saung kuring mah. Pak Haji Rahmat ngabagi reret. Kitu nate bari ngasongkeun 2 bungkus rokok. Ditambanan ku Basuhanda. Alah, hatur nuhun Pak Haji. Insyaallah aman Bu Pak Haji mah. Tadi tos dikontrol ku Yaji jeung Kang Dinta. Cek Basuhanda. Sabada pamitan, mobil Pak Haji Rahmat maju deui. Ninggalkeun Basuhanda sapara kanca di gaduh ronda. Anu nuturkeun ku paneuteup nepi ka mobil ngiles di lebah pengkolan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Lalang se akhir se Diraikeun se saterusna Basuhanda jeung baturna nuluykeun ngawangkong ngareureuhkeun kacape di baturan kelepusna haseup rokok dina jero gardu. Keur uplek ngawangkong Kang Jaji nu diuk nyang hareupan jalan katara kerung. Neuteub ka jauhna bangun nu keur nyidik-nyidik. Aya naon, Ji? Aya naon? Ceki Dinta bari ngareret ke lebah anu dititenan ku Kang Jaji. Itu si gaya jalma lempang mulu ka dieu teh. Tuh nya. Tembal Kang Jaji bari kerung. Paneteupna anger manco bangun sieun kalengitan. Sararea malik kalebah nu dituduhkeun ku Kang Jaji. Bener pisan, rentang-rentang katangen aya nu lempang ngadeuketan. Sakedapan simpe eueuh nu cumarita lantaran sararea sidik. Yen nu lempang teh mun ditilik tina dangdanan jeung tangtungan mah tangtuna oge awewe. Beki lila beki atra ketempona. Jelas pisan nu lempang teh awewe tengah tubuh buuk digelung, baju kabaya brukat, kahandapna di samping poleng, bari ngagembol buntelan, ngalenghoy bangun nu capek pisan.
Sanggeus nepi ka garduh ronda. Reg eta awewe teh eureun. Sampurasun. Pokna rada ngirung. Bari semu alum panuna neuteup ka hareup. Siga nu keur nyawang jauhna jalan nurek di sorang. Rampes. Meh bareng sararea nembalan. Tulung Kang. Tulungan kuring. Pokna deui. Bari paneteupna tetep antep ka hareup. Teu malire ka basuhanda sapara kanca. Sararea silih reret. Pamikiranana dirimpudan ku rupa-rupa pertanyaan. Kaayaan mimiti mawa keanehan. Ke. Dupi Syalira di mana kawit? Bade ka mana? Lajeng mulih ti mana? Wayaki wari masih kena ngulampreng nati sieun. Pan ayeuna tinuju genting. Kumaha mun dipegat begal atawa ditodong rampok? Basuhanda muka pananya. Nalungtik pinuh rasa kepanasaran. Tulungan kuring Kang. Antir ka pasir haranga. Kuring hayang mulang. Jawab eta awewe. Sikep jeung paripolahna anger terobah. Ongkoh butuh pitulung tapi siga anu teu malire. Kek, nah di mana pasir haranga teh Nyai? Asa kakara ngadengi teh. Kang Jaji nyuara pinuh kaheran. Cibarek meka. Jawab eta awewe pondok. Basuhana sabara kanca silih teuteup. Misaratkeun saha nu kudu ngantirkeun eta awewe. Lantaran dalampahan ka Cibaregbeg lain bantrak-bantrakeun pikeun disorang sabari lempang. Dalah ngagunakeun kanaran oge moal kurang ti setengah jam. Manawan Cipeuting ditambah ka Cibaregbeg teh ngaliwatan sababaraha lembur. Pasawahan, kebun jeung leuweung. Ya we atuh, Abah jeung Jaji we lah. Kuring mah geus teu kuat numpang jauh ye teh. Kidinta ngusulkeun. Heulah, satuju. Keun we ana jeung Kidinta nungguan gardu di dieu. Urang bagi tugas we lah. Kang Jana Mairan katara. Seunggah mun kudu milu ngantirkeun teh. Akhirna Basuhanda jeung Kang Jaji kapaksa ngelehan tujuan pikeun nganterkeun eta awewe. Hayu atuh Kang. Pokna eta awewe meh teu kadenge. Sanajan duanana masih dilimpudan ku rasa hemeng jeung bingung. Basuhanda jeung Kang Jaji miang ngajajabkeun. Teu tega ku waruga eta awewe. Basuhanda jeung Kang Jaji lempang dikenca katuhueunana. Duanana teu loba tatanya deui, ngagidik siga Ponggawa ngawaratuna. Basuhanda, Kang Jaji jeung eta awewe ngiles sanggeus asup kana pengkolan jalan. Tuluy mentasan jambatan nu ngaliwatan solokan Cisalak anu sisi-sisina remet kurungkun jeung tutubuhan. Diselang kudapuran awi sarta tangkal kawung. Pas di tengah jambatan, di keanggangan,
kadenge surah hayam kongkorongok. Rek eta awewe ngarandeg. Ret kabasuhanda, ret kakang jaji. Panona anu alum ngadeda puringas jeung hurung. Kamerangan Kang, nuhun pisan. Pokna bari teu disangka-sangka kacileng loncat mancal jambatan kumas kana mundur. Tuluy ngilas diteureuy poekna peuting. Basuhana cingkang jaji mati calangap olohok mata simeuteun sabab kasaksi kuduanana. Waktu eta awewe ngagajleng cirina robah jadi si raja leuweung. Awakna lempai, buntutna panjang, beluna belang. Beretek buanana lompat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Paheula-heula murug garduh ronda nu tacan jauh ditinggalkeun. Di garduh ronda duanana silih ganti ngalakonkeun pangalaman nu cikeneh kajadian. Kidinta jeung Kang Jana ngaregepkeun bari kogodeg. Sanggeus rengse lalakon nu di Bandunganana meh bareng ngagerendeng. Kajajaden eta mah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangke lalangse aheng Tawan ci nu simpe hawar-hawar aya sorangan saranu batakeun ngahudangkeun kasasieun. lalangse aheng panutur jatuh Deri Sanjaya Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record. Hate kacida lewangna marangan jemplinga peuting petunung mawa carita ningraikeun lawase Para kanca sakitu nu kapihatur wilujeng kantun.